اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Urang masih keneh ngabahas tentang riddah. Walau qala lamun dua saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngelaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakan bahwa nyana asup Kristen atau lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah, batu pajar pangeran takkan lamun di negara urang ngakos kitu tah masalah. Andai kata urang lapor ke polsek atau lapor ke kejaksaan, isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur. Atau cak jaksa teh masing-masing bahasa. Jaksa pasti kok bagus gitu. Sebab negara orang malih negara Islam cak jaksa teh sia teh nyaho. Ieu mah negara kafir, negara Walanda, demokrasi. Jadi teu ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu. Geus ana teh ditanggapi hukum anu menyatakan andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi di urang mah nagarana negara demokrasi. Geus eueuh tanu laporan kos kitu. Dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing. Guna laporan kos kitu. Kok ieu dina kitab aya? Ieu mah lamun nagarana nagara syariah. Negara Islam. Aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim. Ketika aya jelema keluar tina Islam tanggapi panggil dicoba-coba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke, andai kata henteu mesti kumaha tuh kan ngeunaheun naon make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkan ke tokohna masing-masing. Islam serahkan ke kiai, Kristen serahkan ke saya sok nonton TV jahos ya, segala pendeta kardinal segala. Guys, kumaha siapa itu?
mun budak dipersilakan dispasrakeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atau temenang dihuni eta biksu eta pas gitu di Islam Allah tusuk jarum tusuk sate los nggak salah tuh kan jadi agama diserahkan ke masing-masing tokoh geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang mentak wajar korupsi wajar sebab hukum mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR barang asup DPR pada baik ge widih ya pada baik korupsi ya wis akeh DPR kiai ku Jawa yang sudah mas titik lah anak ge hiji 2 3 4 5 Masya Allah tuh kan ima urang geus jaho geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain tetapi di negara teu ditangani geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi urusan salat jeung teu salat teu ditangani urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani eta cenah aya di negara munggah haji teu lain urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji karti kusia sekali deui lain ngurusan munggah haji lain ngurusan agama lain ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji keuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu ngaji ngaranna beh nyaho urusan di negara salat teh salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di munggah haji hayang meuli Avanza di munggah haji itu siaga kahartipan aing ngaji malah di urusan lain zakat dek zakat terkena sanksi di negara lamun dikenakan sanksi wow bupati pangheulana kena sanksi gubernur pangheulana kena sanksi eta ditangkep lain urusan agama tama urusan negara dek zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok di nu ngazakat tah ai dibejakeun kos kitu tah lain urusan lain mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum karak eta ngaranna ngurusan mantak aing hayang jadi DPR ge ye aing dek dijieun undang-undang lamun teu ngazakat ditalian kejeburkeun ka sumur wah pejabat loba anu ngagejebur ka sumur nusugih loba ieu mah keur carita abi jar padi mah ngaji na jeung urang lembur aya jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus geus kitu teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae eta ge kaharti keur di majelis doang kaluar bae di majelis teu kaharti deui bae iya mangkonon orang kampung mah ge aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas aing mah teu narima urang kota ieu henteu ieu mah ngaji ka dieu mah urang lembur nu bodoh bae tah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah urang sanajan salah nu nyalahkeun pan aja kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kitu ngajian teu aing mah bisi salah jurang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa. Sebenarnya mah bahasa sia aing dia di komanda dia
weh dia tuh kan pandai gelang dong urusan anak nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu kiai-kiai geus teu kudu ngaji ustad-ustad geus kudu ngaji aya yang bararego mah ka ditu terus ya juga orang lembur bae ngaji ngeunaheun lembur lah orang belag-belag ka harti teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama de kumaha tadi kumaha nu nyekel agamana eta haji lain di urusan agamana administrasina eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu mun di urusan mah mun teu kena zakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko dinu ngazakat hayang milu ngebul dapurna dinu ngazakat ayeuna urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat menakeun sanksi kitu eta karek ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang teh jore tuh gitu kan itu di urusan urang teh sanksi mantak aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khurud eta teh kulobana konsumen agama Bismillah ka NU Ahlussunnah wal Jamaah Muhammadiyah semi Wahabi Persib Wahabi meles kemudian atuh ka ditu kana HTI can kajahuan Huruj aduh urusan padilah-padilahnya nama ke masak di masjid bareng deui dakwah kene dakwah henteu salah namun urang nyaritakeun keberhasilan Islam khuruj berhasil ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam nele coba di Amerika tingali coba di Inggris di Jerman anu nyana terus nyelusuk termasuk HTI di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu sebab naon di urang geus terbiasa di NU di Muhammadiyah aya organisasi anyar masih kena sanksi tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri nah ieu carita perjuangan aya NU berjuang sarua bae wabe berjuang nah mendak dipersilahkan ke kepala masing-masing geus urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana meunang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah tengurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara kumaha daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana namun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu sebab nikah mah dianjurkeun ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha dilangsungkeun wae adapun mere jeung teu kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu a'lam ji ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram tadi maca khutbah dina Jumat ge kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna
Lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing. Eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana. Bacaan kitabna. Cenah teu kapagi moal bejaan ku aing. Deuleun bae heulanan. Halal apa haram sesuatu nu wajib. Tinggal gitu bae. Mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur. Kuli maca khutbah. Kuli maca khutbah. Eta kos kitu teh. Aju kiai deui. Kuari kiai na di dieu. Ieu ulah kitu cenah kiai rek balik si Allah. Gusti Allah lagu. Yu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardal maghribi salasa rakaatin musabbih lillahi ta'ala sholli fardal jum'ati rakataini lillahi. Jumat di jerona termasuk khutbah. Aya aturan hayang naik gaji khutbah. Eta teu arti yang mah ka kiai tah. Aya kitu mah nya maca khutbah, tas khutbah anu ngeupeulana. Naon ieu? Henteu maca naon ieu? Naon ieu? Barang di deuleu teh kurang gede. Sia teh kiai aduh masyaallah karim deuk kiraha atuh dedeketan jeung Allah. Lepas malah mah urang lamun di jalan deuk ka masjid aya nu mere duit cokot masukkeun ke masjid. Urang anu mere duit di jalan kiai alhamdulillah masyaallah aya nu mere 5.000 ka masjid. Aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid ka kota ke. Aya nu mere 1 juta. Kaulah. Teu beres teh di Pudoli blol. Aduh. Aya 5.000 10 ka ditu. 1 juta ka dieu. Nyana ge boga guru meureun mandan kitu ge. Tuh di dieu keneh guruna, sia-sia keneh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya keur carita berarti teu diurusan. Ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara bakal. Wah, maknya yen teu maknya bakal jasa di Indonesia. Iraha, lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal. Bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya Piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa cenah geus paeh tulangna hirup deui. Urang cerita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan, teu nyanyahoanan. Geus kos kitu bae. Sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun kaharep. Hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna. Rencana dan rencana. Indonesia geus boga rencana. Weh hebat Indonesia mah tuh. Nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia. Sadunya ieu mah Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia. Keur neuleuh ka Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat. Henteu bisa diadu domba. Di luar mah di luar, masalah setik jegur, tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba. Negara di nu ngadu domba na. Tetapi tenang-tenang bae.
dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu kata ulah lalawara Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang jaritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana ih pohara jasa. Padahal ilmu kewalian teh menang di Baghdad tapi nu jora di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget anu nyarekan teh kaget ieu mah jadi carekan ku aing teh kan cenah aya di dieu. Teu mungkin nyana ke Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana dekadinya nek minta hampura calang-calang lompat puyengeun tadi lumah wari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan. Tapi barangnya anak Madinah keur aya di raudhah keur kieu nya lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu jelema nu ku aing dihina teh aya di dieu heran sakene heran jan masyaallah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian aja Penny geus 4 kali jadi wali ada wali jurig sama kos itu maksudnya lain waliullah Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur anggil Khalid kamu Khalid ya Pak sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar dan Zaid Umar siap menjadi saksi isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur bahwa engkau telah masuk Kristen betul apa tidak pada ikrohan Hakim, abdi, aing ngomong soal bahasa kufur mah bener. Cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun kana bahasa Zaid jeung Umar, sila poranana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa kumaha eta suddiqa mutlaqan benerkeun Khalid secara mutlak artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba itu pemaksaan bentuk pemaksaan ulah geus tuh cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelas ainu kamari mah berbeda cetik ngaji celek mah ngaji teh hasilna kos kieu mantap kula geus sok puyeng nah sakulah tadi liwat bae gitu ya hese ngaji Ari kamari mah walau syahidu andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah Imam Khalid kemudian diajukan ke hakim barang diinterogasi ditanya si Prengki Pak Ankaro inkar teh inkar karena pernyataan saksi bukan
tuh ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah suka bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ye aing moal magahkeun ka batur jeung aing moal murtad lah. Ai santri mah pan nengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ai nu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi hukimah bisyhadah tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari macak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir kula mah. Jangan menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener cakolin. Kula ngaku aing ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa bukan beda. Ai tadi mah langsung ingkar karena persaksianana. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese geus benerkeun nyana. Berarti eta mah taktik doang kos kitu mah. Tuh beda setik. Geus lah puyeng ngongko. Ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng. Asal geus ka hakim, ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mantak panggilanna ka neraka hakim. Bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah. Lantaran eta ngahukuman. Ai nu sugih nu mere duit dihukuman ngeunaan tek ai nu susah diabaikeun atawa teu mere duit dipulungkat palengkotkeun eta baheula atuh komo saiki weh wis lah saiki mah masyaallah karim Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh. Zaid bapakna Islam, Umar Bakar anakna Islam. Atuh emang asal bapak Islam di urang Islam kecuali di Jawa. Di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen. Bapana Kristen anak Islam eta deres keneh artina lain deres antara anak jeung bapak ieu mah salakina Islam pamajikanna Kristen tambah aya di urang ge loba di urang pejabat ge aya nu kos kitu pejabat lain aya loba pejabat di urang loba salakina Islam pamajikanna Kristen salakina Kristen pamajikanna Islam. Henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama diserahkeun ka masing-masingna ai betah los henteu aya sanksi teh kumaha di urang teh eta hebatna negara urang teh kos kitu hebatna negara urang teh kos kitu maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia teu diurusan ku aing mah ngurusan teh lamun aya nu ngajual sawah nah ieu urusan aing tuh menang lepas di aing emang aing didinya dahar eta kos gitu jadi urusan di urang agama mah nu eta kan sabodo aya betah Allah cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah salakina Kristen pamajikanna Buddha salakina Islam pamajikanna Kristen aing betah mah los aing mah kos gitu teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang teu aya sama sekali. Berarti lain negara syariat. Ieu asalnya hobae. Ieu asalnya hobae. Beusi engke aya nu hidup partai, hidup mau Islam. Kurang kumaha petilu make asas Islam. Bener pembohong kelas kakap. Jadi orang make asas Islam ai jero emang Islam henteu. Emang undang-undangna mana Islam eueuh. Mending Golkar sakali. Nah, hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar. Nu beres kabeh. Penipu kabeh. Da kiai bae katipu.
diurang make Islam kumaha mah hanya untuk meraih merangkum massa supaya loba. Teu aya udang-udang da mana nu teu salat kumaha, nu teu puasa eueuh sanksi, nu zina eueuh sanksi, nu nginum arak eueuh sanksi. Los wat diurang mah kos ka ditu. Nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi. Lamun dihandap can bengok mah. Mun geus bengok ka arab eta ge hukum teh jangan susah. Masya Allah. Cina atut di penjara. Siapa tuh yaho. Atut di penjara dulu. Penting di mana ya? Emang ngabejaan bae sia. Atut di penjara penting dulu di mana? Atuh aing pernah nganjang kayangan. Tommy di penjara duluhur naik kapal udara, naik helikopter, neuleuan negara. Apanya kamari di penjara? Indonesia kos gitu. Tuh gubernur Jambi di penjara, emang beneran di penjarana? Indonesia. Hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atut teh ulah ka dayus ulah ka mamana atut tah gubernur urang sararea. Nang Kipudoli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan. Aduh Gusti Allah naga coba pentingnya di mana? Boleh main-main di urang. Ngeunah bae biasa. Usaha jalan, emang teu jalan atuh usahana jalan. Ngan di negara teu jalan, urusan pribadi na teu jalan. Cenah sia sok nyanyahoan, ya teh nyaho jeung. Nek ngomong naon jeung nyaho. Ya so amat ya teh sok nyanyaho sih masih. Nyaho aduh. Teh keur carita lain negara Islam. Geus kulantaran lain negara Islam kos gitu kaya ada. Coba lamun negara Islam mah atot korupsi, bahasa intelek, bahasa orang mah maling. Siapkeun tut, leungeun. Potong ceker. Geus kanyahoan. Atut dadah. Tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu. Dadah. Itu tangan kemana? Ini hasil korupsi ini. Geus lamun jelas mah hukumna kos kitu bente. Wawan emang di mana nyana? Emang di mana? Di penjara. Penjara teh podo zero. Baheula keur zaman ibu salakina Ibu Heti. Emang kumaha gitu penjara? Ge kula mah akrab biasa pan. Ya, kok teu lempangan segala kemana kamu? Tuh, ngumun Haji Pendi di penjara saumur hirup. Bisa paeh di jero nya mah. Jero ya, siap ke kuburan we pokona mah. Nyogok teu bisa bandana mah. Tah bangsa nu kieu bener bengo geus. Yang ngaji ka mana sih? Supaya nyawa lain negara Islam, negara demokrasi Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Eta bae heulanan ku ari mah keur eta. Atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal. Kumaha mimitina tuh? Engke ge aya. Ka zaman nyaon teu. Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar. Kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak
cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad. Salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut. Kafir berarti mautna. Bisa non gitu ngaranna bisa dipercaya. Emang naon gunana sih? Gunana urusan kuburan. Kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Ulah wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram kata kos kitu. Geus aya sababaraha daerah 2 nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda. Hayalah si emas maut. Ternyata emas teh Kristen, keluargana hayang dikubur di dinya. Sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya. Geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah, di negara Islam teu meunang. Andai kata Kristen di kuburan Kristen. Lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap. Di ditu. Di tanah cepek di ditu tuh kuburna tuh. Nah, Islam bae di dieu. Teu meunang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat jasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang, eta katongtorekan. Ke di jero kubur, woi ieu naon ieu? Ngagenjereng-genjereng amat ieu. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulur urang mah nu kamari teh nu maot, urang ngadenge paling nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah. Udah kuari mah teh nyahokeun. Urang kuari batu nyahuan di pangodokan tukang nang neng nong. Baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus. Nang neng nong eta sikeun naon? Nyieun peso. Nyieun golok, kuari mah teu nyahuan jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah. Jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Pagandengan karunya mah urang. Bapak urang karunya ieu supaya kahartina doang. Haram. Nah, nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nya tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Nomor kadua, fa in bayyana sababa kufrihi lamun memang nganyatakeun kana sabab kupurna Umar ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakupuranana berarti jelas tentang bapakna kufur dijelaskeun sabab-sabab kakupuranana nyaho berarti Zaid Ki Zaid Ki Umar anu nyaho sabab kakupuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maot Umar nyaho karena sebab kakupuran bapak eta Ki Umar teu ngawaris sugi Ki Zaid tetep teu ngawaris
Aiki bakar mati nyahoan bapana kafir. Sanyaho aing mah bapak aing mah Islam. Tetap Ki Bakar mah ngawaris. Kajen tenggu kumagi aing mati nyaho bapak aing kafir. Ngadenge ucapan kafir henteu. Neuleunnyana sujud ka patung henteu. Aya teh cenah sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa. Lain deui tah mah nurunkeun ilmu ka anak. Sial tak dibakar. Aduh, aing ge jago main cimplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyaho balak genep di bapak aing. Aing nyaho eceng gondok di bapak aing. Nyaho aing ngan janten henteu nganyatakeun kafir. Tah Ki Bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris eta. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ai eta ge bagianana wa nasibuhu fa'un. Bagianana engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam ayana di Baitul Mal. Urang eueuh. Geus aya nu maot-maot kitu teh eta eueuh urusan jeung negara. Urusan di negara urang mah sebab Baitul Mal fae ngendek kata Zaid maot aya ahli warisna faraid ashabul furud majikan teu boga anak teu boga mamang teu boga uwa teu boga telusuri coba sebatang kara kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Tapi lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh. Anak teu boga, incu teu boga, mamang, uwa ahli warisna.